Itu salah bola. Pengantin salah bola. Itu dulu. Salam wilujeng haturan ya. Assalamualaikum. Jangan merosoti aku pandai kunaon. Aya naonan cenah ya teh? Ade, mikane. Oh, buaya. Aya makhluk jin buaya. Cing parawe kan. Asa jeung kumaha kana bujur.
kondangan teh. Ini ada. Aduh bener sini tiga hade kita tak bujur disangka maniharana cik mi sok kurang amit-amit heula kurang raja-raja heulanya moga-moga ulah jadi tumul surungan catan supaan gantar kakaitan ulah jadi nyucuk ngagantung ngaregang bubuainya sing mulus rahayu ulah kah salamet sadayana salamet pangantin salamet ibu rama nanti kedua belah pihak salamet para malna keluarga nanti sadayana salamet para undanganannya sing ku rezeki anu seueurnya jadi karena aya siluman anu aya di lemasa kempelan di dieu anu kakurungan ku wangunan katinggal kupan tina letepan anu lemasa kempelan di dieu mugi urang silih rapihkeun urang saling salametkeun ulah saling dakwa dunya akhiratnya amin 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 Ade, segeng ngamot tuna. ini sebelah abi mah ampun segel aduh ieu teh hiasna teh tukang hiasna saha gimana nyakin tukang hias sagaranya sebelah ampun anjir bejangan perang buka wilayah bismillahirrahmanirrahim cik orang tinggal gelan naon ieu teh naon nasa sajen aya nu kieu ieu pamahananna ieu teh nu boga hajat jeung mahanan makhluk nu kieu sagala cing kurang parancahan heula cing tua berkuku suka wiwitan aji sari pangabakti suka pangawasa sika suka belum sing kawasa sakali sakti sia nyingkir panyingkir keur masih tebih sakala bisa sia nyingkar manyingkarkeun masing anggang sang wisnu sia ulur pangulurkeun masing jauh maka huni bangsa bumi mangka heula susah jagat wajah waluya ya moal ngabuk cik waduh mainan beak ieu teh sasajen teh buat duit aya dipaling yo cik wah aya keneh euy duitna buat imah wah paingan tinggalnya sasakio asal mah gede cenah ieu teh meureunan ku eta euy itu makhluk jin sia sakitu we meureun di bahananana eta teh aduh siap hati urang eta heula cik iya kemana tuh dia tak anggap baik itu agak bentong ngori gitu nah dia ada tuyul segala ampun ya teh ya tuyul berajar wah jadi sadar gue nih kan aduh iya cing panggil pada cahan cing sok aku pikir kuat kalinya ini mana Jamila
Labatas jalan katukang katampian gesan mandi kalau isi satahunan dewimu ngarung rek nurung kepajajan dengan hayang pulang anting padung dengan bareng jeung ngepanci kasang nugraha kabatari sing lebih kamu di langit sing dongkap kanu kawasa anu calik dina bumi nu anu kakina bulan jeung kulit sorang lumajeng dewata mangka asih wong sabumi mangka wasong sajagat wong asih sajagat kabeh lengkah aing lengkah Panawa lengkah ratu petang jalan suku pedung mijang-jang pedang milatah buayangan sa siluman-siluman ulah hirudan kijai kanyaya ia tempat rek dipake ku kaula nada baca nada waluya 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 nitip siapa kata aman aduh aku nak gara-gara sakuna ya pokoknya mah iya kia ya bari ngalagu ada ngalagu tapi mah laguna rayak rayak badi nguncap aduh ya mi oke ban kata ke tukang juru kawih sebenarnya mah juru kawih mah kieu ya bajing luncat di asana melak karet sisiaru di talana ulang
sia eureun heula jorang eta jadi kita kudu cincin teh kadenge ku kami bete kumaha bajing luncat ke astana melakaret sisi baru terus anu luncat teu dicalana urang alet kana sarungan aduh bukan cukup ajar aya kene ini kayak gitu aya kene kira di sisi sok aya aku kan cing tong mah dimusikan kira aja di sisi sana dia mikir inget kira aya mah gitu sebel sapauan kini kuang belekok yang pepeneuyan aki-aki teu bisa hudang dibekok peperedeyan aduh Gusti sing ieu mah sing ieu cenah bae aya nu rek nyawer dek heula saweran heula ieu sok bilih aya nu hoyong ibing sareng uak sareng amuk nya Pak RW oh iya dipanggil sok gerak mana Papa Hajat iya dah hayang tepang kita gerak di mana Bapak RW iya gue merencak yang dinyecap segala ya cing sangat ya orang mekin nyakumaha cenah ieu teh aduh tandan teh limpek sing rapi sing pageuh beungkeut geura ku kabel geura aduh jeung bujur ka diet aduh ya ampun tenang we sampai ayeuna malah keuna jam 12 oge malimahan atuh manting da kantor aing ka kantor kagok beuran aduh ampun di kaki aduh ampun bukan ajar aduh jangan ajak ngakoler duaan sia jeung urang balik lagi saat ini teh ramakna pengantin upang mate saha Paan kira-kira Paan ya abdi dan genian dah hoyong aduh bener aduh mana Paan iya eta mendek-dekna aduh ampun kangen gerak mana Paan urang dasaran kita atos alhamdulillah hatur nuhun Paan hatur jazakallahu sing ayeuna mas ajak ku aing kurang ajar sia lanjut nyebutkeun kurang ajar sakala mari mana itu kurang ajar mas sia Bapak RW Bapak RW itu Bapak RW ya bukan gira-gira Bapak RW jika nyampe mobil butut saja menjelang hadir sundut harita ayo nama mobil butut
aya kene gitu mati karena hatur nuhun Pak RW hatur nuhun kasadayan hati uanya sabaraka hatur nuhun sing janten harkan Mas Rahman Apeng Rahman bade nyecep bade nyecep Apeng bade dagang mudah-mudahan martabak mudah-mudahan sing parajeng cagur